Nalika akad diucap, saestuna eta lain saukur kecap. Eta mangrupikeun hiji janji sanes antawis lalaki jeung nu jadi wali. Nanging oge sareng Gusti Nu Maha Suci. Oge lain ukur omongan, nu matak urang halal duduaan. Nanging eta tanggung jawab gede, sabab naon wae nu dipigawe dosana dipanggul kudu jadi caroge. Kanggo anjeun pangeusi ieu ati anu tos ridho nampi sadaya kakirangan diri, nu bakal marengan dugika dijemput pati. Neng, urang papada terang ngalakonan rumah tangga eta teu gampang. Teu salilana aya dina kasenang. Dihareup pasti bakal aya ujian nu datang. Teu salilana urang bungah, hiji mangsa pasti bakal manggih kasusah. Sing yakin lamun urang teu pasolengkrah, urang bakal bisa nyanghareupan masalah. Neng, rumah tangga teh ageng gogodana, sabab eta hiji ibadah anu teu aya tungtungna. Setan bakal ngagoda tiap-tiap ibadah hambana. Ulah ngagugukana nafsu, ageungkeun sabar, amarah ulah diumbar. Kanggo anjeun nu ngancik di ieu manah, sanaos anjeun ngalakukeun salah sakedik ge moal leungit rasa kanyaa. Sadaya nu ku akang pasihkeun, sadaya nu ku akang lakukeun lantaran nyah akang ka anjeun. Akang teu milari nu sampurna, nanging nu nampi akang nu sakieu ayana. Anjeun nu tiasa ikhlas, mayunan sikap akang nu heuras. Neng, ulah serab kudunya, sabab urang moal salilana. Urang lobakeun migawe kahadean, ngarah tiasa ka surga sasarengan. Akang sanes ahli agama, tapi akang bakal ngajaga supados urang kenging ridho ti anjeunna. Neng, hampura akang nu teu sampurna, nu teu acan tiasa masihan sagalana. Mugi Gusti salawasna nang tayungan. Mugi salamina urang aya dina karahayuan.